jelema anu kana salat kurang pati merhatikeun kana ngaji komo teu maka tingalikeun ku Allah bakal diuji cenah kunaon diujina bilhammi ku kabingung. Jadi jelema mun aya tiap kali datang bingung jeung bingung pasti gagabah dina ibadah. Geus moal jauh deui teh. Masing duitna loba teu matak nutup kemungkinan datangna kabingung bakal datang di mana-mana. Da teu ngaruh masing duit loba mah lain eta atuh puncakna kasenangan mah. Nepi ka mana hate urang dibere rasa ridho kana sagala rupa pameran ti Allah tong boro-boro gede nu leutik ge ridho maka bakal bunga. Ece lamun sanajan dibere leutik tapi ridho bakal bunga. Nu salah kita da leutik padahal mah sawahna atawa harta bandana teu gede henteu tapi ridho bunga. Najon bodog panjang mobil teh ari teu narimakeun mah bakal ngarasakeun kurang jeung kurang. Tergantung nepi ka mana penerimaan hati urang.